zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema daeta kadek cing hati-hati urang cing ingat karena sejarah setan sejarah iblis hai kitu eta iblis usul ke pangeran baheula eceukna keterangan kumaha teh Kang usul usul kumaha setan atau iblis usul ke pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satutup dunya dibere ku Allah dibere hayang gagah diidinan kitu kan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamingpin teu rakyat teu kolot teu budak teu miskin teu kaya teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya tingkatna teh leuwih deui sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugut ku anak muridna bahayana teh eta ya bahayana tah eta anak murid bakal milu geuleuh ta ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh kitu kebedaan ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy logika anu kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal isi ngolongan contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu sebab disilakan teh sing aya pamilih bener teh pikiran teh heueuh bener tah dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kajahatan satuju aka teu berarti aka meureunnya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu lain kadinya ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kajahatan saha nu becus saha nu bisa saha nu berhasil anjing nah sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh beurang jeung peuting ai beurang abadi henteu kaselang ku peuting ai peuting abadi henteu kaselang ku beurang ai beurang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia mau bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah apaan kita berusaha nah kalau kita larinya kepada berusaha
berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas, memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti Daek Ngaronda, Siskamling. Nah itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal siapa yang dunia ngadeg mah ingat karena janji iblis. Siapa yang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin ti Allah. Allah nepi ka birinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Dewasa. Karena saya sudah menganalisa tentang ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai sejauh itu saya menganalisa. Jadi a'udu itu asa tina kecap a wau dza. Naon sababna harokatil wau ilal aini, jadi harakatna wau ditukurkeun kana ain pasropa maka syurub a'udu ay akdiru hartina kedewasaan. Itulah ilmu alat parabon kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia bilahi ay bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah bi aunillah bi teh kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh. Bener. Pinter aka geuning ngaji. Ya. Aing ge atuh. Percaya nama. Batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek. Era da tuh. Geus jauh tinggalin anak mah. Tapi heueuh pek pikir. Ieu mah mikiran soheh, doib. Henteu soheh, henteu doib, ger pasea. Masih kene ngulukutak teh. Ngulukutak ka dirinya atung keneh. Benar. Nu matak dewek teh satuju lamun teh kadek numpes kejahatan saha nu bisa. Paling-paling manusia itu berusaha untuk atawa keur ngajauhan kejahatan. Nya matak ulah waka dituturkeun teh 4 negara teh. Bandungan we berapa ti kajauhan. Bandungan ti kajauhan yangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat, sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teka karesna lamun dorna pae pembunuhan. Saha nu ngabunuhna Gatot Kaca 4 negara si Cepot si Dawala kan terlibat. Maka iya tak sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-gorengnya 10 tahun hari itu mah meureun ditanggung jawab hari itu hari aing sanu tanggung jawab keur panjalema kieu urang meleutik sabab ieu pembunuhan berencana ya direncanakeun. Alah, ceuk aing oge waspada jadi dieu sanajan nu nyaah ka urang tapi ingat tingali kasang tukangna. Eta Gatot Kaca make ceuk aing oge keun cenah maranehna. Atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing. Di sana pun dirayat moal. Dayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge. Urang pernah petani bawang mah petani. Moal. Kudu luhur kedudukan kakara dihormat.
urang lalajo we ajabna kapan urang meureun kabawa kena ajab nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing yang ulah tukang teuing hareup teuing kagalai tukang teuing ti jengkang Siger tengah we. Sigerna siger tengah. Ari hayang salamet. Oh, tapi tetap lamun urang milu kasok kali mama terlibat. Pasti. Ngan dewek meureun boga Allah. Keyakinan ya kan. Keyakinan. Sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun. Ya, gitu. Ya. Ayeuna masih lain jeung dewek fungsina ge hiburan. Ngaleungitkeun kasusah. Desa Cibendung teh Kakara ieu katincek ku urang Kecamatan Banyarharjo. Bener. Kakara teh Kabupaten Brebes aya heueuh. Bari beda provinsi teh. Jawa Tengah. Jawa Tengah asupna. Heeh. Sikana mika cinta. Bapak Utim sareng Ibu Eni dina raraga ngalihkeun putra-putrina Neng Sintasari ka Cep Hapidin. Nyaeta putrana Bapak Toherdi sareng Ibu Darsi. Ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harja Tilu ti Bandung. Sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana. Urang keureuyeufkeun da ieu mah pakaulan. Kaul parantos junub cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku Rajah Pamuna. Eta we urang. Ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon. Cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu bari manfaat dunya rawuh akhiratna. Amin. Atuh Bapak Utim kali Ibu Eni tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda. Amin. Babari ngalah rezekina kagentosan anu manglipat-lipat ganda dina raraga neuneun kadeudeuh nuna kanyaah ka putrana anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahaba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi falyasir rahim. Jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. 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 Itu Pak. Kahijina deui nyaeta dumeh kamari sasih Agustus dina raraga urang sarerea mieling kamerdekaan anu ka-60 tahun Kasawina urang tahun nasional anu kasawidak Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu urang eusian ieu kamerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata nya ulah diselewengkeun ieu kamerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun. Kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tidinya vertikal ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rop-rop aras nyaeta audensi sareng Allah
oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu. Hidanganna teh eta. Ulah cuy. Ya. Heeh, kahijina deui mapag sasi siam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa, yuk kurang bebarengan dina bulan puasa. Puasa mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering. Kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecager gitu da enteng. Kumaha lamun teu ngagentian pijah Aya jalan nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin. Sapoe lamun 30 poe 30 urangeun. Teu ngaberatkeun agama. bener eueuh berat. Kitu. Tu ieu teh panganten teh teh hikmahna ageung pisan, ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mirad diisrokeun di miradgeunana jeung mapag sasi siam. Pardu kasabut sunat kalampah. Kitu. Dek kumaha bersatu na hirup. Ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh. Geus papurisan. Ditinggal dina segi religius. Geus aing-aingan. Padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula. Ya, bener. Habluminanas heula. Jeung papada urang heula. Horizontal heula. Kakara vertikal. Hubungan jeung nu kagungan Apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, tidinya vertikal ka luhur. Kita nikmati nikmat iman, nikmat Islam. Bener. Ngan ukur jadi seremoni Slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron. Abong kena ieu dunya panggung sanewara meni pinuh ku formalitas. Pinuh ku kepalsuan. Tidak ada nilai kemurnian. Mana itu manusia teh? Ari eusina di parariceun bungkusna di kakolar. Tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah hayu Garuda teh rek megarkeun nogna. Kata warek disieungeun. Duh. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh. Sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna. Dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika, Jepang dibom. Tuh Garuda megarkeun nogna teh. Pan mararantau urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna. Aya kamelang. Hiroshima Nagasaki. Aya kamelang berkana lemurna.
nepi ka lambang naoge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan Nu Maha Esa. Nah ieu terek dituna dina etalase unggul. Ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh. Paul biadab keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep. Aya si Inu ngageo-geo bujur ribut sarerea. Aya nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara, duit rakyat beak kumanehna diantep. Apa artinya merdeka? Merdeka apa? Can dihanap ayeuna minuman keras, ekstasi, magadon, sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Bangsa urang geus taleler. Utamana para pemuda anu jadi tulang tonggong negara mana lemah. Untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu. Dewek urang Bandung nu ngabandunganana. Benar urang Bandung ngabandungan. Omat ulah parunung. Cing inget kanu agung. Lebaran bade disarung eta we urang. Tuh. Cing inget ah. Nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge. Dipanerikeun. Keadilan dan sosial nya. Benar. Cek aing dina segi religius geus kadeuleu al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna. Bener teh. Geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing. Akang Pangmoloto teh Dek dipake dina KTP unggul teh Islam teh. bari riem tah dengeng. Geuleuh aing. Dalam mun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan siang. Teu bisa. Dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum. Jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh. Dihakan cacing. Kuating manehna membawa di dieu. Yo. Tapi Tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang. Akang ngebeleger we. Dek mawa naon sia ka akhirat lah. Ceuk saha mawa amal. Cek keterangan. Mawa keterangan. Ngaguguting sarerea atuh sia teh. Mawa amal jeung anta. Gugu mah hukum. Kumaha hukum teh? Cek hukum lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup. Kabeh amal-amalan pegat. Jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade. Dah jadi resep sia malamun ngararaco teh. Oh benar kan. Pek pikir. Jadi dina Tinggalkeun amal. Dicontoheun balarea nu bakal datang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun, tunda di hanjuang siang geusan alaeun. alay. Contona para pahlawan urang
tohpati jiwaraga nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa getih dipake nyebor Ibu Pertiwi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu jata marukana mangul bedil wungkul meureun bari teh teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang keneh kacang hulu ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah sahawe keun we hasilna mah kudu bogana asal mihape tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da yang ningali manyar teh hese ngalah belut disetrum diportas naon merdeka na manuk dibedilan nya benar kan jadi berarti teh merdeka manuk teh gitu sinya ka negara benar kan sok gerak Isra Mi'raj kenya aku ada kamu nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha leletikan heulaan pindah tina laku lampah salah kanu bener tina panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta geuwat bagikeun ari hayang salamet rezeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh aya hak nya bener mun deuk diguguh henteu sabodo teuing da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang keneh urang kene gitu tah ai daek nyaring peuting mah pan deet rezeki teh kumaha deetna ari akal deet rezeki teh teu kudu melak pa urang dieu memelak cau pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sapeuting ka ala pare non je eta terong aduh dijiga nu babaturan urang dideketkeun rezeki tah nu batak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya benar bismika Allahumma ahya wa amut karalak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mani tuluy tahajud rakes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh teh nyahoan gelombang eueuh arahna sidik ka itu mah maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kaboli motor atuh hirup teh tah eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus bener ya ulah ditarget kumaha itu we atuh
urang mangagungkeun terus ngabdi nya numatak cenah geuningan di imah ulah aya patung eta teh akang lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang da sieunneun ku patung lima urang patung nu mana maksud akang patung nu mana atuh apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan raja tauhid teh oh eta teh baheula dina zaman Raja Namrud ai Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranna teh pangeranna pan di dinya mimiti hujah wah kumaha kan eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim patung leutik nepi ka patung rada beujeuhna peletrak dipek-prekan atuh puguh sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina anu semplak leungeunna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena raja patung pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak aya pangeran eueuh leungeunnan aya nu eueuh sirahan aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna gagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya mamake disembah Nabi Ibrahim maka disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim tihanap diduruk jehur wah tegari kita malian pan pangeran jadinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah gitu atas seuneu geus deukeut Allah Ibrahim geura nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneuna we cenah tong panas eta Nabi Ibrahim Jibril ini tuh itu ya Allah seuneuna we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei seuneu tiis hieun kasalamatan ke Ibrahim suluh bea Ibrahim mah tina lembu leumpang we kieu teh kana jeung dange murukeun palai gitu palai pek lamun mung teurak diduruk teungeulan patung ti ayeuna oh patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadag ai nyatu beuki pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia ganti berenya kudaeka nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan silih asa silih asu silih asih tuh didinya moal panas gara pek wah kabakar aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeuli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas teu ai teu kedul mah moal kaduruk hate teh moal bener kahartos hartos oh eta itu ngaji mah beres takang ilmu genah kana hate di istri orang panon menja kitu pada diruk teh komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan we nitah ka urang aya meureun tatangan anu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bahagia banyak dipikake mah ilmu mah ti mana we heuh oh
laras Kang. Cek aing oge. Hayah kasok kalima rek nyaksian eta teh Juragan Gatot Kaca. Sumohon Oh, doakeun acara doakeun sing salamet.